Yang mantos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Aturan urang jeung pangkada penginten anu sebat natari paranti karuhun anu kapungkur jeung sepak terjangna penginten lamun tos beres batu mah jeung sauna teh pihak lagi cenah dari nawat Quran mah teu sunah-sunah can gitu dan ieu mah budaya penginten teh ti leluhur urang ti karung urang lamun urang make kieu berarti urang kedah turut tumurut ka anjeunna gitu anu disebat hurip teh hurip waras jaganing jaga istuning lakuran teh keur naon dikenana ayeuna panten simul siloka naon kudu bolod pamadegan panginten beas teh urang teh kudu terang harga beas panginten dina sagarupina ulah rasa maneh ayeuna rumah tanggi urang duaan kos selamat sagarupina tapi dina beas aing-aingan tina tempo meuli beas pagujrudan ta ieu teh meureun aya pangaput biwir teh ieu teh tina sagarupina tina raga sagarupina saopat anu satuyang para manjing ka para wali anu sapola tah kudu ngajaga tina sagarupina kedah kasayang panginten kagorengan jeung isi katutupan panginten ku sejuti janten ieu pembeget anak kasayang kagorengan tutupan dai kadamuang wujud lamun ngungkit deui ka pengker soalna tujuan urang teh keur kapayun lamun ngungkit deui ka pengker kitu jeung kieu mah aya bahan laki rabi teh isuk sore diekeun langsung gerdei kitu atak ayeuna mah nu atos-matos kunaon eta ieu keunana disimbulkeun dina bakakak urang teu sadang sagarupina da kitu mah ulah dieukeun kumargi da urang kali panginten di seueur ayeuna mah urang teh tos ngalieukeunana ijabna mah panginten ieu teh sagarupina pamaksadan teh ti bumi sumping ka dieu sareng palawargi sadayana panginten wargi-wargi urang sadayana anu tebihna anu sakata dorong doa panginten kajang asan dorong doa ka Neng Malin panginten Neng Alin rojong doa tina sadayana pamaksadan tina sana mugia anu disebat sakinah tawadah teh rumah tangga lamun teu paketrok eta teh ujian di mana-mana oge rumah tangga pasti aya ieu keuna moal eueuh kacemuruan ka itu sia tapi urang lamun dibarengan ku ieu da urang teh moal ieu moal salawasna istilahna jejeg moal salawasna dina ngudag kana hadena urang pasti aya ti solet diuji eta teh kuat teu jeung ayeuna lain ngudag sakinah wadah teh maksudna dina ieu kana rumah tangga roes-roes dina rumah tangga pasti aya anu disebut paketrok mah tah ini dina disimulkeun pan aya ayeuna mawa eta sendokna gelasna moal paketrok mah moal jeung di mana pasti eta rumah tangga mah urang pasti aya cing kuat kulidah ieu keunana sagarupina ieu tah kitu simul siloka nama ayeuna digurikeun ku hayam kunaon hayam mah cing baranahan sagarupina mujud nyata bukti ngoreh heula geuning hayam mah iekeun aya urang mah make sarare keneh iekeun aya hayam mah geus kongkorongok geus ngarita ulah kapiran ku hayam simbol silokana mah kitu ayeuna mengarengkol ku zaman kiwari panumpatna salat teu ieu keunana kali hese kana HP we tah dina ngadua ieu teh kecuali lamun dina anu keur ieu
tina ngadua mah urang samung doa pandiniatan di bumi sewang-sewangan teh kadi teh ngaduakeun jang Hasan sareng Neng Lin gitu lain ditinggal teh HP ieu mah ieu keunana tah ulah rugi ka kitu gitu urang teh ulah ieu keunana ieu teh jadi kudu ngaduakeun teh kudu sing ieu keunana dan kege urang ge ngalaman anu cacan rumah tanggi meureun ngalaman meureun kieu ieu keunana anu ieu ke rumah tangga cing wujud cing nyata cing bukti paniatan sadayana gitu tah ieu teh kitu ti bapa mah jeung bapa teh aya teh ngalepaskeun disebut ngalepaskeun teh ayeuna mah sanak moal bisa engke aya urusan asal urusan ieu paling bapa ngadeudeul samung doa lamun bapa ngadu misalkan asan ka Pak ieu teh pamajikan teh kieu moal ditanggap ke geus datang sabelah deui hiji geus contopan anu itu mah geus ieu keunana pantai ieu teh ieu simbol siloka jadi ieu teh kudu wujud nyata bukti di dinya kitu kudu buleud pamadagan teh ieu keunana sok ieu pananganna kieu sok ieu keunana bah ireng ieu sok ieu na ka dieu sok A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memberi pantun pamugi anjeunna cing buleud cing nyata paningkatan panginten wisebat ieu keunana lumas panginten hidup teh ieu keunana katarik parantina mah ieu teh hidup teh geus ngabina anu disebut geus muka istilahna geus niat geus buleud rumah tangga teh panginten tunjuk laku ing sampurna pangujag ieu keunana sobi ieu keuna hidup tah cing buleud cing ieu keuna paniatan hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu keuna lumas sagala rupi pamasalan ieu keuna sagala rupi tujuan hidup cing wujud cing nyata cing bukti kun payakun teu daya teu paya angin Allah ku barokana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Tah ieu mah wayahna ieu keunana sepangsan bebeutkeun di ditu ieu keun meupuskeun ka riwet urang sadayana ieu mah ku indungna seja ieuna mi puterkeun tah ieu ka tiluana ka itu ka ditu tuh ka eta heula tah kalin tah itu terus itu kali itu ka asan kenapa tah kitu sok lepaskeun hayang mah ieu keunana tah ieu Kada purkan kurungan. sok keun ieu keunana tah ieu simbol siloka ieu bola nya ieu bersih jadi ulah sagala rupina pamasan ulah teh cing dikaput mun dina ieu aya soek meureun dina baju pangaputankeun lamun dina aya kagorengan pangutupankeun tah ieu simbol siloka ieu teh bola cing bersih ieu teh wujud nyata cing bukti kun payakun ieu cepeng asan tah ieu keunana sok pasikeun ka eta tah bapa mangan saukur sakitu tah ieu mah kanggo asan ieu bakalan sakituna da ieu sakitu-kituna tah ieu bakal makudaan mangga sagala rupina meureun da ieu mah rek di niatan meureun ku saradayana ngan ieu mah mangawe canak kanggo asan ieu keunana kanyaah kadeudeuh ti indung ti bapa sadayana panginten nu ngadeudeuh ti pasigaran mugia ieu keuna hidup teh cing rumah tangga teh cing sakinah wadah ku barokahna al-Fatihah. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga acan-acan kan itu. Ini tuh jalan saja sana. Lihat. Sudah saya lihat akan. Mana deh sama ada dirinya mah dekat hanya jauh hantai si dede yang ini pecah tuh
sampean banyak teh. Bina. Coba. Dah boleh. Ayo. Iris dia mah. Dede naik di mana, Dede? Tuang Mbak. Tak ikan tak kangkungnya capin. Mah. Alin mah itu Kuseneng Jepang. Payahnya rata.